statusna teh Jumat berkah. Hari Jumatan tara. Heeh, moal masalah jeung urang mah, tapi masalah jeung bodog aing tah. Men, dieu. Enak aja. Aing mah tersat nyarkeun nggak status susu. Status kumaha ningali? Ya kan main lebay kieu nyen status teh. Tuhan, aku sudah lelah. Tolong jemput aku Tuhan. Ya aing marek pe mah pae we nya taruh nyen status. Barudak ibu bade nanya macam-macam binatang buas aya nu apal teu? Apa? Erik, Paus. Lila Erik mah. Repa, Buaya, paus, harimau, Dinda. Lila Dinda. Sok ijal. Buru ijal ngalamun wae. Cik Omen. Gampang Bu eta mah. Cik, sok sebutkeun gampang teh. 10 binatang buas. 5 macan, 5 mau. 100 Omen. Paham deh. Nah, eta gara-gara bujur wae. Heeh, Jang. Geus 2 poe urang teh atuh bujur kunaon nya euy. Ade sup. Atuh bujur wae mah sok babari putus jeung kabogoh. Hamen euy. Lain naha mana sup? Lain gara-gara tuh yang tai. Putus cinta mah tapi tak banget mana goreng. Nah nya euy beut urang jadi gorengnya. Ya heeh, goreng. Da maneh mah urut ngerobet bujur kana banget kan. Jadi goreng. Gelo. Omen, dari mana kunaon ulang-ulang wae? Lain ambu, saya dengan pemajikan. Sugan ambu ningali pemajikan saya ngaliwat ka dieu. Nah, udah ningali teh tadi di pengkolan di tukang taraje. Boba selingkuh sih Omen. Naon? Salingkuh? Keun bae salingkuh mah. Moal jadi masalah jeung urang mah. Nah, make mau jadi masalah. Heeh, moal masalah jeung urang mah. Tapi masalah jeung bodog aing tah. Kenaraon euy? Ka dieu, keur ngopi hideung. Ari geus karot mah teu kudu kopi hideung atuh. Kopina kopi luwak karena awet ngora. Nah, emang bisa gitu? Is jelas bisa atuh. Tinggal luwak, liuk, kanu ngora. Kan awet ngora. Dasar ya. Yes, oke ngopi. Urus loh. Men. Buat edinya teh jadi kawin teh. Henteu jadi. Beda keyakinan jang euy lah. Beda keyakinan kumaha ka agama didinya teh. Ari saagama nama beda keyakinanana. Aya cek urang ganteng, ari cek can pamajikan, we urang teh goreng patut tadi dinya masalah beda keyakinan teh jang euy. Lain beda keyakinan atuh eta mah men, tapi yakin maneh teh goreng patut ngaca tuh ngaca. Jang. Aluman aya ningali status Omen tinggal di WA. Maaf yuk. Statusna teh Jumat berkah. Hari Jumatan tara.
barudak cita-cita hidup engke hoyong janten naon? Sok Erik. Jadi polisi, Bu. Nah, hoyong jadi polisi. Amun ibu aya naon di jalan, ku abdi ditulungan gratis, Bu. Hebat Erik, ibu kagum ka Erik. Cita dina naon? Abi mah hoyong janten dokter, Ibu. Nah, hoyong janten dokter. Upami Ibu tedamang ku abi di landongan gratis. Ibu kagum ka Dinda. Cik Ujang tungkul wae cita-cita rek jadi naon? Abi, Bu. Abi mah bade jadi tukang gali kuburan, Bu. Nah, Ujang bercita-cita teh di tukang gali kuburan. Nya panan, Bu, upami ibu teu katulungan ku pa polisi, teu kalandongan ku dokter, ku abi dikuburkeun gratis, Bu.